Wah, iya ya rongsok ya. Saha ya jual lah. Lumayan ya. Iya dia naruh saha ya. Ya kitu ka dieu ya. Nah, on iya nu kieu ya. Wah, iya ya. Hade ya. Lumayan laku karena rongsok ya, kena duit ya gimana. Ini bogaan iya juga na ima ya. Kebeneran dah. Kenaon, Bo? Ya laki-lik ya. Laki-laki naon ieu teh? Iya ya. Piduiteun ya. Tapi gak boga nu kieu deh kah? Heeh. Geus butut ngan geuning. Kapan ngaran ge meureun rongsok meureunnan. Oh iya rek dijual di jieun rongsok ieu. Atuh heueuh teu pentung balatak ning tah. Babin heueuh deh kah Sok meuli alin. Masuk kameran dewek butut jeung tihang kanang doma. Heeh. Iya aralus keneh sawareh mah. Nih sawareh mah heueuh kan teuing. Kena lah bayar ku deek lah. Sok ini sabaraha duit yeuh. Onina sabaraha duit yeuh. Atuh pan meureun di dinya rek dijual bara duit. Nih sama hina we. Teuing 50.000 heula ge ya ieu mah. Lain 50.000 heula ge meureunnan sia nu pungguna rek dijual bara duit. Hayangna mah lumayan gede. Gede. 200 sekitar. Banget sia 200 barang butut kieu. Atuh pan ngaranna ge meureun rongsok ieu mah. Justru ku rongsokna ulah mahal-mahal teh. Sabaraha duit atuh? Kaya aing cuma nempola duitna ya wah. 20.000 we. Arek 20.000. Terus sasana meureun ke meureun mah ieu mah sakitu mah. Nganyu kitu aing jadina. Atuh heueuh. Tapi lamun papangi kumaha? Lunas. Atuh. Isi sok lieur lamun geus kieu yeuh deka. Sia loba tinggal bokan kolecer dah. Deka. Kolecer mah alus bangbung kita ngahurung gitu nih. Arek mah ieu 20.000 yo. Kadikeun lah geuting. Jeung permen eta. Ulah tuh hiji-hijina pan ieu mah. Aing ampun. Heuh paling ge isukan ku aing dibukaanana da aya mah geus burit, capek aing nang ge. Heeh, enggak ieu. Teh 20.000 ge lah deka. Kaya keur meuli uyah we lah. Namun bisa mah ieu pangbenahankeun lah ya nu geus ngagaloler. Kudu dibenahan. Heeh. Kada benahan-benahan ulah dijual di ka batur sacungur. Moal mun deka meureun tara kitu. Alus keneh nya. Hah? Alus keneh. Alus keneh. Bari geus karatan ge gampang lah dicat. Pan ari kieu bisa dicet kieu mah babari. Iya teh maksudna kabeh teh ka ditu. Atuh ka ditu tuh. Awas deh kayak lamun berubah deui. Moal. Sakitu. Kebenaran ya, nyen kanang doma aing nyen kanang doma 2 tingkat. Oh iya hade deh kah? Iya dong. Sebeung hare anu maning deh kah? Depan kieu-kieu ge dewe kemeureunnan. Usahana teh katempo ku batur teh aning kos tuyul. Yang penting mah hasil. Abi ngarat tuyul kajeng nih ka ieu. Henteu. Tidak boleh. Ulah. Ieu mah kumaha ke diberesan yeuh. Kayak aing balik kalanya. Ke diberesan ke nyanyo beres we ieu mah. Siap, Bos. Beresan lagi mah yeuh. Lumayan yeuh. Kenaon? Wah, Bo. Meresan ieu tah yeuh. Hah? Meresan ieu rongsok yeuh. Oh, waneanan ieu rongsok emak oge ieu pake dijual. Ieu mah rongsok mana iraha juga di dieu. Ieu mah. Yang dah supaya ke polisi gara ieu. Mah boga rongsok di mana? Emang usaha ieu. Ieu nepi ka lebak. Kacing can keneh ieu. Emang kebon saha ieu kah? Atuh nu urang. Wah. Jeung si Abah. Wah, si Abah mana? Sok aku anga puguh mah lah si Abah mah. Ampun, si rusak bergetkon ditu. Ieu mah. Wah. Naon ieu cerek dijual ieu teh? Ieu mah nu mantong. Mah saha ieu teh? Ieu mah aneh waneanan ngajual barang batur. Geus dijual ieu teh. Usaha. Kurang. Ieu mah. Gitu. Ieu tah. Lumayan ieu tah tuh. Bener rongsok banget. Iya ya, rongsok mah dijual. Ieu aja rongsoknya ieu aja ya. Sama ieu mah sing araku ieu nu empoh. Nu empoh. Nya. Empoh sama. Lain. Ieu loba rongsok ieu tah lumayan nya ieu tah. Duh. Kumaha emaknya atuh ya? Ieu banci kaleng naon mantap ka dieu. Ngaku-ngaku cenah kurang cenah ieu. Rongsok kan yang geus dijual ieu geus ekong ieu. Oke lah uruskan lah. Mama rek balik lah. Da ieu mesti besan ieu. Abo kenaon, Bo? Ieu meresan rongsok tah ieu tuh ka ditu. Amal
Et dijual pun si jual kasih ekong dia. Bisa nu empoh. Muban ngari teh. Tuh heeh. Aduh teh kah. Ucap jual wae. Jual heuh ieu mah ieu meureun. Kumaha teh duitna ieu? Tadi kan kadewekeun duitna kerang bikeun. Aduh teh kah. Engkaling teh butuh ieu teh. Wah, tuh udah bingung ari nu batur nu sama suka aneh. Biar gede sakieu tuh. Naik geus aing urang. 20. Ah, deh kah. Urang di HP urang bikin kanu bogana. Aing balik heula. Duh, heuh. Kumaha deh kah ieu? Duit lapor diberesan eus ieu. Si ekong gua di kadieu di. Aduh. Lieur ieu tungtung nama ieu. Udah kumaha ieu? Ah, Nggak sih beresan can, apa? apa? Ngus tah kudu kang si beresan. Yuk, nya. Yuk. Atuh heuh si beresan eta tuh. Can dibukaan siapa? Babin atuh da eta mah pan Ar geus aing Teu mah make aku mah cungur. teu moal kuncina naon pan meureun ieu mah. Goblok Iya, banyak tah. di bawah yang tanah-tanah ayo. Atuh heuh ari bisa mah tah eta tah. Eta we tah. Mau jadi mana duit nanti kan Tah ieu we. Moal bawa jadi. 20.000 mah. duit nanti kan cungur. Eueuh, duitna ku si Haji Bio, dibikeun ka Si siap Haji? dibikeun heueuh. Bikin ka saha? Saru. Sia bohong banget. Teu deh ka. Sok. Dek. Duit. Yolah HP lah. Eta aduh, deh ka. Cilaka tah apa hiji-hijina eta deh ka. Min cokot wae deh ka si Ekong mah. Lapor deh ka ieu meureunan ieu.